A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulan ku sebab sia-sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikasorakeun bae geus ku aing. Gusti nun jasa tuh. Abdi di kasorga ku sebab naon boga keyakinan sia jeung sia-sieun ka aing. Tuh. Jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieuna dihampura ku Gusti Allah. Nu mantak jelema lamun nonton main bola we eta mah teu sieun ka Allah. Belum tama. Kecuali nyana cara tadi, ben tadi belum diaur-aur. Geus cek ulama kuari mah deuk bajidor mah bajidor bae. Maling-maling bae, korupsi bae, zina bae. Los, engke wasiat bae ka pamajikan. Aing mah pangmeuleumkeun bae ngadengikeun surah Ki Uci kamari. Awe aing di akhirat teh disiksa. Bagas dilaksanakeun tungtungna di dunia di belum, di akhirat dikerebekeun di neraka. Tungtungna disiksa dunia akhirat. Maksudna mah yakin boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah. Ieu mah carita gampangeun Allah mah. Dikumpulkeun lebu-lebu nu geus edi mah mana ge dihijikeun dijadikeun urang deh. Masya Allah. Atuh tadi da ge urang cai mani. Tadi da kan urang cai mani. Cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ge embung. Sanu daek nyuruput cai mani gila nu aya tapi kan dibentukan ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson jadi Muhammad Ali jadi Norton jadi pemain bola jadi Kempes Ronaldo jeung sajabana pohara tuh jadi politikus Jimmy Carter jadi George Bush jadi Pak Harto jadi Idi Amin apa pohara aja saya teh jelema Masya Allah di samping nu ragus para nabi para rasul keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur urang kuari anu di pasar gaweana eta cai mani anu di kantor eta cai mani eta kos kitu nu kuari jadi bupati emang bupati lain cai mani cepedut anu kuari jadi dandim cai mani eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambean ku sia Ahok atuh cai mani sia cai mani bedegul teuing si cai mani maha kawasa Allah tina cai mani jadi urang jadi lalaki jadi awewe Masya Allah aya nu geulis aya nu jore aya nu kasep aya nu jore cai mani kan kabeh ge engke bakal dikembalikeun ku Gusti Allah sianang jin aing tina cai mani ku aing dijadikeun manusia inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu samian basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara rasyubuna terus dan selanjutnya tina nutfatin amsyaj cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned kan hari urang ge cai mani urang Masya Allah tak kudu inget aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah urang tuturkeun aturan Allah atuh ulah sok sambarangan bakal bahali ka Allah aslina urang mah lain mudi kadeuleul ieu lain aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh awak urang mah ieu mah taneuh menang nyieut tina turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun sia wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh ti taneuh ka taneuh urang kasep tinggal kasep kubur jore tinggal jore kubur gelis tinggal gelis kubur
nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae. Presiden kubur bae bae mah KBRT mah geus hirup-hirup kubur abak. Kubur bae kabeh. Tina taneuh balik kana taneuh. Ai anu roh, ai aslina manusia roh aslina mah urang. Awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur. Macam-macam kuburana. Aya anu dina beteng buaya, beteng maung, beteng gajah, macam-macam. Aya anu di Padang, bak dibalikeun ribuan manusia ku ari. Teu puguh. Kena tsunami, wallahu alam di mana. Ragag di kapal das jadi abu kabeh. Teu nyaho. Eta mah sapira awak. Min turabin ila turabin. Aslina manusia roh. Berhadapan langsung jin Allah roh ketika orang maut. Cirina ketika orang paeh keluar roh. Awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna. Jenazah ngaranna. Bangke ngaranna. Dek dikamanakeun mayitna, dek dikamanakeun jenazahna, dek dikubur di mana bangkena? Bangke urang. Aslina roh urang, manusia mah roh. Anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur, roh teu pati diurusan. Bloon-bloona jelema ketika jadi pejabat jana ngurusan awak bae. Di kantor ka imah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar hinum poka salat roh aslina jelema ketika jana paeh dikubur bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, jenderal tinggal jenderal, presiden raja tinggal raja, roh nu berhadapan jeung Gusti Allah. Kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah. Tah kagoblogan jelema teh di dieu. Ngaji teu daek, roh gering. Roh teh gering. Awak mah kadaharanana sang daging minum jang awak. Kurang sehat. Ya, be komplek. Ayo sia. Aya koreng-koreng panasilin. Babari teh kos kitu mah tuh. Hayo urusan bae awak. Hayo urusan Gusti awak. Unggal pati hudang KHS ka hudang deui ngurusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan. Cie, emang kumaha gitu. Nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh, kena yakin ka Allah. Hujan-hujan ge daratan. Urang teh keur ngurusan roh, kedakeun lintuh roh urang. Anu di luar mah nya roh diurusan, nya awak diurusan. Zahiran wa batinan nya nama eta. Cak di luar aing deui bae sial. Aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula kuari mah keur roh we urusanana awak tinggalkeun ni mah teu pan teu ieu mah nya ngariung we opatan ngeunaheun jeung urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF dibak asana balik moal bisa hudang nya babar ieu ge paeh 70 satu hari satu malam yaumun wa lailatun dipercayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti. Qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi
bongannya teu pernah mentolerir ka jelema anu inkar bongannya nak teu pernah dakwah cicing we nyalametkeun diri saat batur munkar saat batur inkar saat batur maksiat saat batur nyembah ka pedet nya namanya nyalametkeun diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah. Ieu lah hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah. Di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar aya nu geus bararagus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junid digali salat puasa nang di saha ieu salat puasa nang di kiai bagus mana kiaina kiai Abdi bagus ya surga ngeunah Ahmad sia gade timbang sia bagus ya salat jeung puasa nang di saha sia nang ti guru Abdi sia hirup ka zamanan ki Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu abdi mah zaman kiai anu berapa kiaina aya sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai bagus ya salat sia surga kan ngeunaheun mantap ayo kabeh yo ditararanya salat teh bagus zakat teh bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sia di anu bagus surga ngeunaheun dak jawara timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat salat minus Masya Allah main simpong wow 100% boleh remi mantap rolet mantap kasino mantap domino ayah kabeh Masya Allah mabuk ayah maling di pabrik loba ngadu kotok aya jawara saya ngaran prengki abdi nang saya ngaranan prengki lah nyaunang sa loba KTP abdi mah prengki predi batu sabaraha genep cik malaikat anu nimbang amal saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini bahwa yang namanya prengki ini telah dihisab ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama prengki akan digujubarkan ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Ya lagi saya keluar, Jawara teh keluar Jawara. Barang keluar malaikat. Enon sia. Abdi mung sosoranganan ka neraka panas. Deuna ge cek saha neraka teu panas. Sia hayang jeung saha ka neraka? Jeung kiai. Jeung kiai panggil ka dieu kiai panggil. Abdi mah geus jelas ka neraka tapi abdi hayang bareng jeung kiai. Cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai kuduna jeung para jawara deui. Sia babarengan jeung tukang jimplong, tukang remi, tukang eta kuduna jeung eta. Eta mah jelas teh mah geus teu kudu diteangan engke kapanggih neraka. Pinter kan jawara mah ngomongna pinter. Nu kos kitu mah engke ge araya, engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya. Ieu mah kumaha kiai.
Ndek naon saya jeung kiai mah jeung moal ka neraka. Henteu panggil heula kiai, panggil ka dieu. Saya zaman kiai saha? Abdi zaman Ki Fudoli. Ki Fudoli geus geter-geter. Wah, aing ka neraka oge cek teh. Apa waktu jawara. Sial-sial teh nasib aing cek teh. Ciut Ki Fudoli di dieu. Cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh. Jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya. Ki Wahab aya, cek aja loba kiai. Kula bae henteu. Cek nyana kula nu deukeut ka imahna imah Ki Fudoli. Aju datang. Iya Ki Fudoli bener. Naon si jawara. Nah. Barengkeun jeung kula Ki Fudoli ka neraka. Engke heula masalahna naon heula. Sak malaikat naon heula. Tuh, ieu mah tulisan Ki Fudoli nama aya tah. Salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, umroh bagus. Sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus mah dihampura. Ieu mah bararagus sakeuna teh tuh. Ayo, ieu bararagus. Ieu naon deui? Aya keneh. Aya keneh malaikat sing jeli atuh. Jawara mah sial we di akhirat ge tolol jawara mah. Sekos di dunia bae ngotot bae jawara mah. Ngotot. Aya naon ieu si jawara? Kieu malaikat. Kula memang sadar tukang kitu bobok tukang taro. Kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnya. Tapi kunaon nya teu pernah ngalarang kula. Kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah, nyana ceramah ka batur, nyana ngaji, nyana magahan santri ngariung, kula ngadu kotok ditungtungan imah lah kehalangan sababara imah, tapi kula diantepkeun da teu pernah dilarang. Nah, ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang, kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang, hijikeun jeung kula ka neraka. Waduh. Cek Ki Fudoli sial-sial teh nasib aing cek nasib aing jadi kieu. Tanya deui Mail Asia Ki Fudoli emang bener henteu pernah ngalarang? Henteu. Emang kunaon? Sieun kula kanyana sebab dia nama jawara bae. Kiai mah pokona mah tugasna ngalarang. Urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai. Aing main gapleh diantep, aing main remi diantep, aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep, aing adu kotok diantep. Aing nuntut ka pangeran dengan nyana nyantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Fudoli ka neraka jahanam. Aduh, cek Ki Fudoli aya-aya bae. Akhirnya bebe jaka Gusti Allah Gusti kumaha ya? Ya hijikeun tetep. Hijikeun. Ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun. Ulah naon garang-garana ngeunah-ngeunah sebab daun dititahna ge amr ma'ruf nahi munkar. Nu tadi mah nu dititah ma'ruf narurut surga. Sorga kabeh nu narurut ngararaji di majelis, narurut di podium ngaji, narurut sorga. Tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke, lantaran naon ke, tetep bae nyana engke ngadakwa. Ieu nu beratna ieu. Kang menang tibana ieu tah. Falamma akhalat humur azfatu nu mentak ieu 70 sakitu bararagus tadi disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat
datang kapaekan itu merupakan siksa cek Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misakeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyala henteu pernah mentolelir nyala henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodok nyaritakeun pamarentah korupsi nyaritakeun pamarentah korupsi kajen teuing nyana benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat jeung teu aing mah dibenduk ku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram deuk di dieu deuk henteu pokona mah asal nyaritakeun we hukum di Allah kredit ala kos kitu teh dua akad haram deuk ditentang ku kiai desa bodoh deuk ditentang ku nu ngridek los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa hai ji kita mangke kamar lemon lu kredit diasupan ka neraka bus asup ka neraka begitu diasupkeun ka neraka nyana ajol-ajolan saya abdi Haji Pendi coba kunaon Mang Haji ieu bisa ka neraka ngredit mobil teh anggeus cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas hayang jeung satu hayang jeung kiai satu kiai di zaman abdi satu kiai na Ki Fudoli kunaon tuh ya jadi pakai hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit deui pamatu geus teu kudu dicaritakeun ka paranggih geus di neraka ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi sakieu na Ki Fudoli bener kunaon atuh Ki Fudoli eta teu pernah jarekanan atau teu pernah nganasehatan butuh abdi sekali-sekali nginjem ke mobil nyana cek Gusti Allah hijikeun habek ngagujubar kabehan tuh kan ai kitu mah geus nyaritakeun haram begitu aya nu nuntut ki uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit teh anu mulon sebab kula ngredit teh pernah kitu ditoel-toel ku nyana ke jamaah heuh tidak boleh sademo ke di ditu dewa aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit aja sia kredit aing mah ngredit terus jadi nyana anu ka neraka aing mah aman Ki Fudoli doang anu ka neraka dipimpin ku Haji Pendi ya nah iyalah urang ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawal bae kajian teuing dipake ka bendu ge kajian ketika aya kiai dibere duit ku pemerintah nyen proposal eta teh duit haram kajian kula mah di benduan ge sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid nah dirinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai cenah bendu jeung teuing kula mah di bendu ge geus siap jasa ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong kitu bae geus di mana sih cenah letak haramna mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta bocor 50 juta malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren kemudian DPR anu nandatangani DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nama 150 juta berarti tekor sabaraha
350 juta emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala Allahu akbar per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun age insyaallah nyaho jasa insyaallah nyaho jasa haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram memfasilitasi tuh siapa bangun si anu palinter teh ya jasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu sanya di Kabupaten Tangerang nyaho insyaallah kulanya DPR ge nyaho yayasan ge nyaho cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib tanah panyanana bebeja ka sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula jih eta kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja dibayar ka kiai Ucita tolong teh teh jadi bae nyanyahoun sia ta aing nu tolol bego ji urang adu tolol jeung sia ayo kula mah bawel kajir abenaon di akhirat aing aman mana geus sakala rupa geus dicarita-caritakeun korupsi geus dicaritakeun urusan yayasan geus dicaritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat Haji Uci siap mana pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap. Coba salah satu saksi Haji Makmun. Emang Haji Makmun aya lamun teu undangan. Aya jada. Jauh dua teh kukula dicaritakeun we jarang ngaji di zaman abah nya nama. Ti baheula nya nama ngaji zaman Haji Meme, Naib Meme teu nyana eta kolot-kolot kula gesok neuleukeun ke zaman gagah. Disuud teh zaman eta araya keneh tinggal hiji dua deui moal kebal deui teh ge hiji teh kulo nyaho kiai haji teh nyaraos etikan ban bae ngajina make sepeda make motor gelas eti nyaho jadi si A si B si C si Haji Ahadu nyaho sok ngaji terus kabladi terus si Picung ka dieu nyaho atuh Ki Soleh baheula masuk ngaji kabelah dina mah teu barang asup Golkar aju teu ngaji. Jajan nyararaho terus di gemborna Ki Muhtar atuh nyararaho aja. Terus detik teh nyaho saha-saha nu nyaho atuh mantak Haji Makmun kula sok diomong bae beusi Haji Makmun kuna eta mah nyana mah titipan abah. Ngaji ti baheula nyana mah. Datang ka kuari muriang bae. Saksi jabat tuh. 1, 2. Pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah? Sangat, Pak. Bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk, Pak. Saya jelasin. Satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rizal Bakri dan lain sebagainya saya tahu. Perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu. Sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu untuk PNS sekian persen untuk pembangunan sekian persen yang ditilap sekian saya sangat tahu dan saya sering singgung. Adapun dia benci sama saya leg-leg ku sia benci aing masalah mah tuh cak malaikat bagus bagus Enggeus, aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Mantap. Tinggal aing ngadadah dadah bupati, gubernur, camat. Tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban. Korban duit siapa? Duit pemerintah. Duit pemerintah nonsen. Namun duit sia hayu. Tah, mantap. Lamun ka masjid duit pribadi terima, lamun duit pemerintah ulah. Korban duit pemerintah, oh masalah ngan jadi ganjaran. Atulinnya anak nu korban tama. Atulinnya anak nu korban tama. Ngan sakadar referensi doang emang korbannya lain atuh duitnya nama saeutik. Malah mah keluarkan korban 20.
Tapi nu keluarkan 15. 5 lagi kemana? Yang 5 lagi mati di mana? Mati di mana? Di perjalanan. Masuk kemana? Kandang bupati. Ini kumaha coba? Iya kan bahaya. Je, emang intinya nyaho. Ulah sok sombong sana sia ki uci aing mah iku aya sombong bae. Aya henteu bae. Sia mah benerkeun bae onggo. Abeh naon di akhirat aman, di dunia moal kebal carita-caritakeun wae. Alah. Segala rupa dicaritakeun. Oh, mun nyaritakeun kelas MPR, kelas DPR emang teu nyaho jasa. Insyaallah nyaho emang kiai bisa nyaho kos kitu. Atuh aing sekali-sekali asup ka ditu. Asup ka DPR. Aju maksudna kadeuleuh dan henteu. Aing teh mau jadi jurig sekali-sekali. Jadi jurig. Ih, sakadar ngajakan ka Allah mun jadi kiai sing bener jadi kiaina, mun jadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna, mun jadi petani sing bener jadi petanina, henteu ngalarang jadi pemerintah, teu ngalarang jadi petani, teu ngalarang jadi pedagang, eta mah urusan kahirupan. Tapi sing jujur sing adil moal kebel urang bakal datang ke Allah. Urang kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu noel cara tadi kabawa ku jawara Kipu Doli musruh. Oh kan aing embung jara Kipu Doli embung aing tetep nyalametkeun diri. Medek anu ngadu kotok ku aing didatangan. Dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh le menang. Ade sit aing. Ada loba nu bendul, nu bendul kajen, nu siap jasa dipakai ka bendul kuno ngadu kotok, kuno judi, kuno mabok, kuno zina, kuno korupsi, nyanda berendueun nyaho kula ge jelema nu bendul, masalah, ngan kula da teu bendul. Kula mah teu bendul sebabna tugas ngan sakadar mepelingan. Anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah ku gara-gara anu 70 teu pernah mentololur, teu pernah peduli terhadap peradaban anu berubah. Ibadah lain ka Gusti Allah tapi ibadah ka anak sapi nu dibawa ku Musa Samiri nyana ku Gusti Allah disiksa. Ketika jelema pararaeh Kanjeng Nabi Musa nulu jelema sing golepak sedih cerik. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Cek Kanjeng Nabi Musa Gusti Pangeran Nabi law syi'ta lamun Gusti kersa dek marusak ka hamba-hamba Gusti nu 70 dek di maotan dek disiksa atuh alag taum min qablu wa iyyai maninggal Gusti ngarusak memeh kaluar abdi di negara Mesir ke Gunung Tursina wa iya jeung abdi atuh kamari bae abdi siksa. Ulah geus datang ke Gunung Tursina disiksa mending waktu keur di negara disiksa kabehan liu ayeuna Banu Israil zalika walayat taimuni. Abehnya langsung nulu ke umat-umat kaum-kaum Bani Israel disiksa ku Gusti Allah wala tatahimuni sehingga manehna nanti aya penyurigaan kasim abdi Gusti mun ku Gusti dek disiksa ayeuna atuh maning kamari bae memeh berangkat nah Gusti make jeung nyiksa ayeuna engke lamun abdi balik sorangan ieu kaum pararaeh mana teuing curigana meureun kaum Bani Israel tuh Musa berangkat ka Gunung Tursina nu 70 pae dibunuh berarti ku Musa. Gusti ulah sampekeun ka kitu. Ulah sampai ka kitu Gusti. Law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Apakah Gusti maehan ka kami sadaya
ngerusak ku pagawean kalakuan anu diperbuat ku jelema-jelema nu bodoh, ku gara-gara nyana nyembah pedet, ku gara-gara pindah pangeran sebagian karari itu kemudian kami disiksa kabehan atuh likuna bima fa'ala subha'u billah. Nu dimaksudna Gusti atuh ulah ku gara-gara batur nyembah ka pedet abdi disiksa ulah Gusti. Hamzah lil istiqab maksudna menta kadeudeuh jeung kanyaang Gusti. Anu nyembah ka pedet bae, anu inkar mah inkar bae. Ku sebab manehanana inkar dosa-dosa jana kok siksana dibikeun ka kami Gusti. Atuh kami masalametkeun bae Gusti deudeuh jeung nyaahan atuh Gusti ulah sampekeun batur nu nyembah ka pedet. Ku Musa Samiri diajak kaju kami anu disiksa ieu di luhur gunung atuh likuna bima fa'ala sufaha'u minna. In hiya illa fitnatuk. Teu aya ieu mah sakadar cobaan cek Gusti. Aing teh nyoba Musa ketika maneh munajat ke Gunung Tursina mukalamah jeung aing. Kaum teh dicoba ku aing ketika ditinggalkan ku anjeun sebagai pembawa risalah. Ieu teh kaum dek dicoba ibadahna. Aing teh yeun Musa Samiri. Aing yeun kaistimewaan kabisa Musa Samiri. Yeunlah tina perhiasan kaum Kipti, emas perak jeung sajabana dihijikeun, dijieun anak pedet sehingga anak pedet bisa nyarita, bisa ngomong, bisa sasada, bisa mukalamah. Ku aing dicoba man usaha kaum ngagelok atawa henteu nang aing nyoba. Iya illa fitnatuk tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Ulah bingung Musa, ulah bingung sebab urusan aing nyoba tah cek Kangjeng Nabi Musa horenganan eta teh fitnah teh cocoba ti Gusti teh tudillu biha man tasya nyasarkeun ku cobaan eta teh ka jelema nu dikersakeun ku Gusti deuk disasarkeun wa tahdi man tasya jeung ku Gusti nu deuk dituduhkeun na dibere pituduh horenganan eta teh kabeh nang Gusti. Khususna di zaman Kangjeng Nabi Musa, umumna di zaman urang timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikatna mah deuk nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang. Coba sia ayana gereja di dinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikatna mah nang Gusti Allah jah makhluk Gusti. Bupati teh menandatangani gereja, menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya, menandatangani pihara. Eta teh kapan makhluk aing bupati, urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat. Ngan aing deuk nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal. Aing nyoba melalui perekonomian Yahudi, didominasi ku Yahudi, timimiti matahari sabar subur datang ka Indomaret Alfamart. Iyalah kabeh teh ala Yahudi. Kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi, di Dubai, di luar negeri, minuman keras timimiti nu leutik datang ka nu gede. Nang aing cek Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka ngan aing deuk nyoba ka kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal. Tempat prostitusi loba jasa, di Citra loba, di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar, kelas misbar, kelas itu leangan kosong, kelas hotel, motel dan lain sebagainya. Eta teh pada hakikatna bakan nang aing. Emang nang saha nang aing melalui jelema biadab nu ku aing diciptakeun. Ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususna.
jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng, anu ngalarang, saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna, saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih, saha lamun henteu dicoba kitu bual kanyahoan, mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu henteu gagah. Lamun teh dicoba model kitu, mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana nu teu kuat. Lamun teh dicoba ku aing ku hujan, moal kanyahoan ku hujan, mana nu ngaji mana nu teu ngaji. Cobaan sarua bae. Ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di iman. Cobaan sangkilang nu ngaji ka dieu ge teu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampange jeung polisi sakitu li anna qiyamat dunya bihadhil asbab wa qiyamuddin yatawaqqafu ala amri dunya. Ajegna negara dunia melalui perekonomian, sementara luhurna agama tawakuf kana lurusna negara. Geus negara jeung agama moal bisa dipisahkeun menurut agama Islam. Moal bisa dipisahkeun atuh kajeng kumaha ge. Nah di negara demokrasi mah agama-agama negara-negara. Ulah disangkut pautkeun agama jeung negara. Atuh negara lempang masing-masing agama, negara lempang sesuai jeung imamna. Atuh ujianana agama moal beres, tinggalin agama. Nah iyalah urang kuari neukieun masjid ngabutuhkeun dana, ai dana bisa aya lamun perekonomian stabil, berarti ciptakeun perekonomian jang ngabangun agama melalui syiar masjid. Atuh kudu perekonomianana stabil. Jamual aya masjid mewah lamun henteu make duit, sedangkan duit eta jual belina stabil. Urang dek nyieun majelis taklim atuh kapan eta teh kudu make duit. Cenah henteu kiai jauh nu ditempelkeun duit sama semen tangkorak sia meureun. Dasar sia mah urang lembur. Atuh pan eta semen teh pan make duit. Nah, ya alhamdulillah anu nyumbang 1 juta, anu 2 juta, anu 5 juta, anu 10 juta, anu 50 juta, anu 100 juta, alhamdulillah geus ditempel-tempelkeun. Tadi cakan encan jaing mah encan ulah loba omong. Ulah loba omong geus bae. Di penta moal, sia mere moal. Geus bae kos dahar bae anu masak-masak, nu meuli rempah-rempah nu ngadahar. Tiga tuh anu boga duit gak bangun, atuh tukang basna nyana tanagana sanajan dibayar. Atuh ente nu henteu boga duit, henteu boga tanaga, diuk di dieu. Ngendong sadaekna sia. Geus hese-hese. Bawa anak incu ka dieu. Aduh, ngampar jadi dia. Kula ka dieu di mana ye? Si Kupak. Ieu saya pemajikan, ieu anak, ieu incu. Deuk naron di dieu? Pancen cak kiai ngampar. Emang kurang itu, kontrakan beak. Nah, ieu majelis. Ulah hese-hese. Nah, bisa nyieun masjid, duit. Bisa nyieun majelis, duit. Bisa nyieun pondok pesantren, duit. Ai duit eta kapan kudu aya pasarna jang jual beli, ojol tina materi benda kana saman kana duit. Lancar perekonomianana, lancar pembangunan, lancar perekonomian, lancar syiar agama, lancar perekonomian. Atuh ngeunaheun kan urang boga duit, kemudian urang lapar, meuli sangu jeung deungeuna, dahar ku urang, dahar ku pamajikan, dahar ku anak, dur waktu zuhur datang, urang kan geus seubeuh usolli fardhu zuhri, Allahu akbar, nangtungna ge kan angel setengah jam. Ku sebab jak deuk naon nu dipikiran atuh. Deuk naon nu dipikiran atuh ya, dahar geus seubeuh, nginum jang geus ayo. Ngarokok jangan geus, ngopi geus, atuh geus bae kuari mah salat nu kembal. Allahu akbar. Setengah jam sarakaat bae.
ima ai dahar sajem ai salat Allahu akbar likum beres ai sia dahar jang naon wallahu alam dahar teh jang salat ngomong doang dahar jang ibadah ternyata teu salat pembohong sia munafik doang dasok loba culak-culak dia biasa bae nah iya guys, dunia negara bisa aja ku perekonomian anu stabil, agama bisa lurus teger kumaha negara. Urang kuari lamun negara acak-acakan jam moal bisa ngaji darah riuk kieu. Urang bisa berjamaah salat eta lamun negara acak-acakan jam moal bisa. Kakara kuari loba nu edan bae ge urang geus culak-cileuk bae salat teu husu. Kakara loba nu edan bae ge kiai geus culak-cileuk bae salatna. Budak kiai. Ieu kakara kos kieu doang, ieu kakara kos kieu digoyangkeun di negara. Berarti kan aya dalangna aya nu ngadanaan lah. Berarti neuk nyieun kitu riweuh. Kos kitulah politik. Kakara kesakieu encan perang urang geus teu husu salat sebab urang mah bersyariat encan bertoriko-toriko acan kadaanan ku hakikat. Nah, mantap ciptakeun negara supaya tentrem, aman. Jang naon ieu? Jang supaya agama luhur dilaksanakeunana tenang. Urang kuari ngaji sadaekna urang gitu ngayakeun syiar maulidan rajaban sadaekna urang karena naon agama nagarana tentrem ngeunaheun hot muludan ayo masyaallah di urang mah lain lalagan sebab naon nagara perekonomianana maju nu mawa cucur, nu mawa apem, nu mawa macem-macem. Geus komo cai mata mah geus. Heh, loba jasa geus cai mah geus. Teu kawadahan bae. Nah, anu mawa-mawan, nu mawaan-mawaan. Atuh bae asa tah kos kitu mah. Ieu kan stabil, ya stabil. Ya Rabb was-sadai'u. Wa ma tatimu bihil ma'aish. Jeung naon bae lapangan-lapangan kerja anu mantap jadi kasampurnaan perekonomian kahirupan bangsa Indonesia nyiptakeun anu leutik-leutik bae pasar rembetuk urang mah di ditu aya pasar tapi eueuh deui orenganan urang Padang nyerang ka urang kotrek guys beres eueuh kotrek eta man bisa nasa gitu doang di urang ai eta nu nyiptakeun nu anu boga pabrik ikan saha sugan aya si Makmun ya eueuh ai eta anu nyiptakeun pabrik kitu sepatu saha urang Indonesiaan urang Jakartaan, urang Tangerangan, ngaranna ge urang asing Cingluh. Cangluh. Ada orang Cipondoh kos gitu man, Cingluh kemana? Cangluh kemana? Cangcingluh. Tah, ieu sepotek saha nu bogana, egle saha nu bogana. Aing mah aslina bae, macan. Lain salahkeun. Ciptakeun lapangan kerja haju salah henteu satungtung bisa kerja sama sebab naon nyana membutuhkan karyawan bangsa urang teu bisa nyieun pabrik aya ge urang Jepang nu bisa urang Korea nu bisa segaya tuh dengan perjanjian karyawanna urang sekitar eta kan ngeunaheun kabeh ge aya perjanjian sabara tahun mantap di zaman Pak Harto make repelita pelita ke-1, pelita ke-2, pelita ke-3, pelita ke-4, pelita datang ke sabara sia inget anta ya moal 7 genep dina bloon ya Allah taman sarua jeung Quran ayat 35 juz bloon mah udah tah ieu
ciptakeun lapangan kerja nu boga pabrik. oh masalah Jasa sarua pada neangan keuntungan stabil kan ngeunah. Nah asal ulah dirorowot negara orang sehingga perekonomian jadi satu kejanggalan. Iya nu jadi bahaya nu dibahas ku para politikus negara orang seperti itulah negara orang. Nah ciptakeun lapangan kerja eta keur secara nasional. Urang kuari di imah tangga supaya stabil rumah tangga pamajikan urang anak berarti kan kudu ditunjang ku perekonomian. Loba awewe anu datang ka kaula Assalamualaikum Waalaikumsalam naon neng kula mah yang pepegatan bae jeung salaki emang kunaon geus boga anak sabaraha neng boga anak 3 pan boga anak 3 yang pepegatan teu bogoh tanaon. Ayo bogo mau bogo cenah kiai tapi salaki ngarengkol bae. Aju ngarengkol bae jualun aya atuh jualun geus beak cenah kuari tetep bae ngarengkol teu daek dagang, teu daek usaha, teu daek tani. Hayang ngadahar nangkeup bae. Ulah disebut atuh nangkeupna neng. Habeh jelas cenah kiai. Heuh, sia laporan jeung nangkeup-nangkeupna. Tah lalaki teh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa awewe mah cicing di imah ngurusan imah tangga anak urusan ketika aya nu deuk dipasak eta lah ngurusan beberes sasapu. Nah ieu pamajikan teh ngurusan imah tangga nu mencarina lalaki geus atuh dagang salaki laporan salaki alhamdulillah neng tah wa ieu mah boga kauntungan 10 juta. Masya Allah. Asana kula tambah cinta ka kakak tah. Abi geunah. Ya Allah ya Rabbi. Menang usaha deui, menang saminggu tah 10 juta deui. Ya Allah ya Rabbi. Menang setahun tah kumpulkeun aya kumpulkeun. Masya Allah. Menang 2 tahun. Tah ieu hasil dagang teh tah ieu mah cilian tah. Oh ieu mah anak nu ti bojong ieu. Atuh masalah tuh salaki teh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa anu usaha salaki hasil usaha nyieun imah salaki hasil usaha meuli mobil salaki atuh kuari salaki yang nyandung masa teu meunang mun kitu mah nu usahaan awewe haju hayang nyandung karak sintreuk ceulina ati malah laki anu usaha segala rupa nang nyieun imah nang salaki mobil nang salaki meuli sawah nang salaki wajar atuh nyandung sok sambarangan bae. Ya Allah ieu mah urang nu meuli imah urang nu nyieun imah tapi urang deuk asup ka dinya urang sieun tolong teu urang. Aduh aing deuk asup ka imah saha cak urang sorangan isi imah saha ieu aing dihareupeun imah ngageter-geter. Masya Allah alabatan panglima perang pamajikan. Tah lamun aya kos kitu ragap diri urang aing si lalaki teh lain ragap ka handap peler aya ieu. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Jadi sia ngomong ka aing cenah kieu henteu ulah ngomong kitu sia. Tama produksi masing-masing. Aing mah mere jalan doang. Ye atuh kiai gaya henteu maka moal. Pelebah kos kitu mah ulah nyedekeun ka kiai. Atuh lamun aing nyandung bedol. Geus aya nu nungguan bae kiai ra cenah nyandung. Ye si batu nyaho bae. Masya Allah karinah ieu perekonomian ieu ulah disangka perekonomian teh itu diantepkeun teh teu doraka ngantepkeun perekonomian bupati teu gurusan tentang pasar sehingga perekonomian teu stabil di akhirat bakal ditanya sebab bakal mandeg infrastruktur bakal mandeg mushola masjid bakal mandeg pondok pesantren bakal mandeg
jelema pengajian bakal mandeg agama moal bersiar maulidan rajaban eta kan kudu ditopang ku perekonomian anu stabil nyiptakeun perekonomian fardu kifayah teu kudu kabehan geus kecamatan saurang ge alhamdulillah ciptakeun ku bupati sebagai kepala wilayah DT 2 kabupaten. Nah lamun henteu urusan nu sugih kudu nyiptakeun pasar lamun sugih ngantep sehingga jelema loba kesulitan tina kesulitan eta agama bakal hancur nah ieu bakal kakenaan ku doraka kabehan ya Allah ya Rabb maka pernah terjadi doa Sayyidina Ali ngadoa Allahumma la tuhawidni ila ahadin min khalqik mun bahasa urang mah ya Allah muga be Gusti ulah ngabutuhkeun ka abdi ka makhluk-makhluk Gusti ka salah saurang ti makhluk-makhluk Gusti muga ulah ngabutuhkeun diri abdi ka makhluk-makhluk sarua jeung kitu abdi ka Gusti bae kos bagus eta doa cek Kanjeng Nabi la taqul hakaza ulah ngomong gitu Ali ulah ngadoa kos gitu laisa min ahadin illa wa huwa muhtajun ilan nas eueuh hiji jelema kecuali ngabutuhkeun ka jelema ja kabeh ge eueuh nu teu bisa ngabutuhkeun wabeh jelema butuh ka jelema justru dengan ayana cacampuran jeung jelema urang bisa ngalep manfaat baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat hirup teu bisa sorangan Ali cek Kanjeng Nabi kos gitu lu suka doa kos gitu cek Sayyidina Ali pakai pakulu abdi kudu kumaha atuh ngadoa ya cek Kanjeng Nabi Allahumma la tuhawwizni ila syirari khalqik itu atuh ngadoana ya Allah muga Gusti ulah ngabutuhkeun ka abdi ka nu garorengna makhluk Gusti eta nu garoreng karak sia-siakeun nu bagus atuh moal bisa sok deuk kumaha hirup bisa sorangan ja moal bisa kajen kumaha ge kulantaran teu bisa hirup sorangan ulah ngadoa la tuhawwijni ila ahadin min khalqik abdi mah ulah dibutuhkeun ka salah saurang oge ka makhluk Gusti ulah moal bisa urang hirup butuh dahar sanajan teu usaha berarti kan kudu aya batur nu usaha urang hirup kajen kumaha ge ngabutuhkeun pendamping kudu boga pamajikan eta kan manusia ngaranna ai boga pamajikan urang kuat teu dahar ai pamajikan urang mah kuat di sapoe-sapoe ge teu dahar ai pamajikan mah kapan nya gede pamajikanna timbanganna ge mah kisah kintal setengah sabeca sorangan ge teu mahi kan eta sapoena dahar kudu sabaraha ya urang mah dahar teh alah cacomot setengah piring pamajikan mah saleter setengah eta saisuk can sore abongan saha anu lintuh kitu tuh eta sampai 4 liter jang nyana doang hayu Gusti pikiran eta kakarak biasa doang encan nyana mah kotok hijian di dah nah eta lamun pamajikan rampus kos kitu nu tanggung jawab sak mansalaki nah urang teu bisa hirup sorangan urang teu dahar pamajikan mah butuh dahar urang teh teu kudu sare dina kasur pamajikan mah kudu make elap make ampar make kasur urang mah geus bisa ye kajen kumaha ge lah teu kudu make sabun teu kudu make pamajikan mah kudu make sabun ari etapan sabun sikat odol kan kudu dibeli nu tanggung jawab kan kudu salaki jitu bisa kajen kumaha ge tetep bae kudu bae melalui orang lain nah eta teh perekonomian teu bisa mengabaikan anu sejen matak lamun aya jelema ngabaikan anu sejen Gusti Allah bakalna dicabut kanikmatan hirupna sebab naon nyusahkeun ka anu sejen urang boga kitu duit kembangkeun supaya mamut urang teu boga tapi boga ilmu kembangkeun ilmu masyaallah ulah disangka urang boga ilmu kemudian dipikeun ka batur teh haju mangfaat kemudian teu karasa ke di akhirat ieu teu karasa urang boga
ilmunya kitu apem ngaji eta nyeunaan kos kitu naon apem kula atuh pagahan hayu pagahan ieu tah ieu nya ieu naon garang-garana beas sakitu emang apem beas geus ulah loba omong sia ieu gulana sakitu meureun tarigu geus ieu mah tina beas mah apem beas siapa suka ngaji mah dia ngamuridkeun jadi murid kudu nurut engke bakalna jadi ulah ka bakal tuturkeun si aya geus atuh tah ieu gulana sakitu nya ieu salam make salam ulah loba ngomong mah nya apem make salam ih sereh segala nganana ge bingung bakal jadi naon cenah ieu ayo guys aduk mixer has aju kumaha pais jadilah set deh hasil tidak nggak guru bisa nyanakan nyeun apem kuari dikembangkeun kan ku nyana set leuleutigan ka pasar ka gedean masyaallah tina nyeun apem kuari geus kajieun imah kuari geus dijieun kendaraan mang haji na nu tadi mere ilmu nyeun apem maot nyana terus ngadagangkeun ieu keur carita perekonomian ieu lantaran fardu kifayah aya mangfaatna geus maot ngocor bae masyaallah Bang Haji anu ngawurukan apem teh di jero kuburan beusengit apem aman aduh budak kurang salam ya ya Allah ya Rabbi ulah nyumputkeun ilmu wala taktumu teu meunang aranjeun kabeh nyumputkeun al ilma kana ilmu ulah sumput-sumput tah ulah ilmu rukun wudu rukun salat rukun jual beli perekonomian eta mah kobo eta kiai bahkan ngan sakadar praktek doang di majelis taklim ya jual beli syira yang ngaranna batati bihil ma'is di antarana itu kalbai wasyira wal harasah nah jual beli kiai mangan sakadar teori doang kapan di meja jual beli ya iya pembeli mohon iya penjual ya barangna kudu kadeuleu nah kemudian kitu kudu tari meuli tari mangga jual gojreng ya eta kan ngaranna sah nu kos kitu ngaranna make ijab jeung qabul praktek eta kan carita di pengajian di majelis taklim di mimbar urang kuari sebagai pelakuna di lapangan oh iya hasil ngaji praktekeun ku urang tah sarua ieu ge ieu komo ieu mah nyieun apem lain lalaka kadet kabeli anu manfaat pamajikan anak bisa masantren pamae anak bisa masantren bisa nyaho hasil tina ilmu nyieun apem eta nu mere ilmuna geus jadi tulang belulang di jero masih keneh ngambe serehna we seungit jagana seungit tuh kan Masya Allah dah ilmu nu manfaat beda jeung ilmu main koprok ya bapana tukang main koprok anakna haju mimilu geus maot bapana kitu anakna teh keur tadi nama dilarang kan biasa kolot baheula mah kos kitu geus di abah bae main koprok pasti ulah kan gitu biasa kolot baheula mah kan gitu kolot baheula mah geus jawara teh abah bae mau ulah tadi gaji eta kolot nu hebat eta ieu mah lain abah wasiat koprok teruskeun so tolol kolot wasiat kos kitu besi kurang gede tuh di luhur labarian gede itu mah sogo gede kieu eta anakna teh naon ngaranna nu anakna teh nu paranti ngomong atuh sia naon tuh nyaho ada aduh berarti bandar budak ya lamun teh diwasiatan teh urang kuari ngawurukan anak kita sholat kita puasa kita zakat kemudian urangna maot anak urang ngalaksanakeun ilmu menang ti urang nangis aya di jero kubur ngocor terus ke jero kubur ilmin yuntafa'u bi lain lalagaan masyaallah karim
Nah kuari ilmu judi diwasiatkeun jeung ada tah nya ieu nu kos kieu tah anu ieu dadu ieu nu hiji ieu naon tah nu hiji ngaranna tah aya ngaranan kan nu 2 nu 3 nu 4 tah nu genep atuh sareng eta mah jeung gaplek kos kitu mah ya tah nu hiji itu tah kos kitu tah ki geus usia amalkeun ilmu ti abahnya haji ya abahna maot nyana ngoprok kok bru atuh abahna meunang di jero kubur ya Allah budak sia bae aing ditakolan ku dadu ku sia araraya tapi lamun dilarang teu anakna dilarang ulah kemudian main bae anakna main bae terus abahna henteu sebab teu ngawasiatan dah kos gitulah kercarita tentang ilmu. Nah iya Sayyidina Ali ngadoa Allahumma la tuhawiji ila hadin min khalqi dilarang ulah kitu ngadoana Allahumma la tuhawiji ila syirari khalqi ya Allah muga Gusti ulah ngabutuhkeun ka abi ka makhluk-makhluk anu goreng sakitu bae teh kutu cek Sayyidina Ali ya Rasulullah wa man syarru khalqi ai jelema nu panggoreng-gorengna saha emang makhluk Allah nu panggorengna saha sehingga kula ditita menghindar ti makhluk nu goreng sae pang nu goreng qala cek Kanjeng Nabi alladzina idza utu aminu wa idza muni'u abu panggoreng-gorengna makhluk Allah mah di mana dibere cicing tur aman ngadoakeun di mana teu dibere ngocoprak tah eta nu kitu panggoreng-gorengna manusia kos sok lagi jelema cicing di pasar wow ngandalkeun kumis dibere bae ku urang tenang ada saya udah tapi lamun teu dibere jana bangsat sia ini wilayah siapa bangsat dulu anak buahna diteh paling sia tah eta jelema panggoreng-gorengna jelema eta atawa nu sok di pengkolan teh pengkolan kadeulina mah sederhana eta trit dibere bae kurang makasih Pak Haji teh dibere bae ku urang baledeg sia tapi di Cilongom eueuh tah eueuh Cikupa Belaraja SPT aya eta kos kareng eta sederhana jelema mau priwit doang dibere bae makasih Pak Haji makasih udah aman teh dibere bae budak awas lu kesini lagi awas gua paku bannya ntar jelema kos kitu panggoreng-gorengna jelema mun hayang nyaho panggoreng-gorengna makhluk Allah kiai ngariung lamun dibere berkat jadi bere berkat teh eta kiai ge goblok teh kiai panggoreng-gorengna kiai eta kos kitu kiai eta masyaallah lamun dibere amplop gede bae waduh atur nuhun kita bareng-bareng nanti di surga ya kos bapak kolot teh surga ya Allah teh dibere bae waduh ngan ngomongkeun bae budak ulah deui diondang ka dinya negara beling tah mah kiai bloon eta nu kos kiai bloon aya nu lain kiai mah geus leuwih ti lah bloon eta mah masyaallah ieu mah ngariung nu di deuleu berkatna bae asal dibere berkat bae ngomong nage pohara jasa ngalem bae masyaallah tah mah deui pang bager-bager mangaji eta tah mah bager jasa giliran teh dibere berkat bae tah mah kiai aja tolol jasa mal kebal tah mah umur lagi ji goblok teh eta mah goreng-goreng da jelema eta kos kitu ya Allah ya Rabbi karim ih cak anjing Nabi eta mah deuk saha bae eta mah deuk jawara ke kan ai jawara baheula mah lain kos kitu jawara kos kitu mah jawara baheula mah kan hebat jawara baheula mah aya huru-hara saha eta hah teh nyaho aya aing meureun ieu
ieu aing sahibul wilayah. Masya Allah, teh si budak bakal dia budak tanya dia orang mana, orang anu anak buah sia, anak buah bejakeun ka bapak buah sia udah sok ngaganggu lembur ieu dibere duit teu butuh aing mah duit sakitu mah geus teu butuh bawa geus ku sia ka ditu kabeh. Wah awas ya ulah deui teh jawara baheula mah kaos kitu bisa disogok baheula mantak sararieun ka jawara ge sararieun. Masya Allah guru ya guru kulaleutik ya guru Pak Hasan baheula teh abah bae ge endeuh zakat fitrah ka guru sia bae ka ditu guru sakola sebab lamun guruna tilo korupsi tilo ngomongkeun pantes yang nama dibere zakat teh pantes ngabring murid teh ka ditu ngazarakat fitrah. Ya Allah ya Rabbi atuh kan guru kuari mah kan Nek ngomong naon cenah kieu geus loba harese ngomong aing. Harese ngomong aing jak kiai na diplokan kabeh. Atuh komo guru sakola. Ya Allah, ya tah ieu cakap jeung Nabi. Alladzina idza utu abu wa idza muni'u abu. Jelema di mana dibere aman ngamankeun nya nama. Di mana teh dibere nyawat ngabahayakeun. Eta jelema nu pang jahat-jahatna jelema eta. Goreng-gorengna jelema tidak terkecuali apakah eta jawara, apakah eta kokolot, apakah eta pemerintah, apakah eta kiai asal dibere aman ngamankeun, teu dibere nyarekanan ngabahayakeun eta pang goreng-gorengna jelema. Masya Allah atuh kitu kabehan jak wari mah. Kadeh kitu kabehan jak wari mah cek ulama. Geus puguh ieu mah di luar kakiaian mah kiai ge kos karar itu nya. Cek ulama kiai ge komo di partai mah kiai di partai eueuh nu lillahi ta'ala Allahu akbar kabira kuari mah kiai di partai di organisasi emang aya nu ikhlasnya ya Allah